Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinten ayeuna atanapi dina danget ayeuna urang tiasa tepang deui dina raraga mayunan ujian madrasah khususna ujian madrasah pelajaran bahasa Sunda. Ta dina danget ayeuna Bapak baris ngabahas salah sahiji contoh soal ujian madrasah tahun 2020 anu mana insyaallah ieu soal teh 70% atanapi langkung ti 50% bakal dijantenkeun deui soal ujian madrasah kanggo hidep siswa-siswi kelas 8 MTS Negeri 8 Ciamis tahun 2022. Mangka kukituna perhatoskeun pedaran atanapi penjelasan ngeunaan pembahasan soal ieu. Ya. Oke, urang lajeng wae langsung kana soalna janten engke ku Bapak dibacakeun soalna. Dijawab naon anu janten eusina teras ieu teh ngabahas materi naon kanggo disimpulkeun. Mangga urang mincak kana soal anu nomor kahiji. Dina soal nomor kahiji ieu aya contoh paguneman. Paguneman teh nyaeta obrolan silih tempas antara saurang atawa leuwih. Urang baca pagunemanana. Mah, aya nu bade ditaroskeun. Sok bade naros naon? Mani bangun daria. Kieu. Naha kunaon ari naek mobil sok istri heula. Sedeng ari lungsur mah sok pameget heula. Geuning, tadi oge basa naek angkot, bapa mah ti pengker naekna, lungsurna mah ti payun. Tah eta teh salah sahiji tata krama naek jeung turun tina mobil. Mangka dina soal anu kahiji aya soal. Jejer pasoalan anu dibahas dina sempalan paguneman di luhur teh nyaeta naon. Tah di dieu hidep kudu bisa menemukan ya kalau dalam bahasa Indonesia yang diobrolkan dalam pembicaraan ini adalah apa. Maka jawabannya adalah C. Tata krama naik jeung turun mobil. Di mana orang bisa mendakan ieu topik tingali jobrolanana. Nya cek indungna tata krama naik jeung turun mobil. Eta kanggo soal nomor kahiji. Lajeng soal nomor kadua. Tokoh anu ngalakukeun paguneman di luhur atanapi dina sempalan paguneman di luhur teh nyaeta saha? Tingali saha anu ngobrol teh? Mangka jawabanana nyaeta Salwa jeung indungna. Kapendaknya di dieu aya jawabanana Salwa jeung indungna. Lajeng ka soal nomor katilu. Aya kalimah ngagunakeun bahasa Loma. Urang kakara balik ti sakola. Aya soal upama dirobah kana ragam bahasa hormat, kalimah tadi teh jadi naon? Mangka jawabanana nyaeta C. Abdi nembe wangsul ti sakola. Kusabab kecap balik upama dirobah kana bahasa hormat nyaeta jadi wangsul. Sabab kanggo abdi pami kanggo batur mah nyaeta muli. Nomor kaopat, hapunten Pa Ujang ... Teh teu aya rencangna mung sareng asin hungkul. Kecap nu merenah pikeun kalimah anu rumpang di luhur teh nyaeta tuang. Jadi maksud dari soal nomor keempat, kalian harus bisa menentukan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini sesuai dengan tema atau materi tata krama bahasa. Terakhir, soal nomor kelima masih ngabahas materi tata krama bahasa. Lengkapi kalimat dengan kata yang tepat.
Kalimatna ibu geura titik-titik tos wengi. Kecap nomerna pikeun kalimah anu rumpang di luhur teh nyaeta mangka kecapna adalah kulem. Ibu geura kulem tos wengi. Tah materi nomor hiji nepi ka nomor kalima ieu teh materi paguneman, materi kelas 7 semester kahiji. Hiji 2 mah soalna aya di dieu. Upami 3, 4, 5 ieu leuwih ka materi tata krama bahasa. Kumaha carana urang ngobrol jeung anu sapantaran umurna atanapi jeung anu saluhureun disebut tata krama bahasa. Urang lajeng ka materi atanapi soal nomor kagenep. Kaulinan barudak anu sok diulinkeun ku barudak awewe nyaeta naon? Cing anu barudak awewe atanapi istri nya hidep kapungkur nuju alit sok ngaulinkeun kaulinan naon? Mangka jawabanana nyaeta C. Congklak. Ya, ieu salah sahiji kaulinan barudak awewe. Lajeng nomor ka-7. Kaulinan barudak anu sok diulinkeun ku barudak lalaki. Sabalikna nya tadi mah awewe ayeuna mah lalaki. Mangka dina 4 pilihan jawaban ieu biasana lalaki sok ngaulinkeun kaulinan naon? Jawabanana nyaeta C. Langlayangan. Kadalapan aya soal di antara kaulinan barudak anu sok diulinkeun ku barudak awewe atanapi di antara kaulinan barudak anu sok dibarengan ku kakawihan. Kakawihan teh lalaguan nya. Kaulinan anu sok dibarengan ku lalaguan biasana naon? Mangka jawabanana nyaeta hiji perepet jengkol. Apal keneh meureun hidep laguna nya. Anu kadua nyaeta cing ciripit. Tah eta 2 kaulinan, maka jawabanana di dieu nyaeta C. Hiji jeung 4. Tah, jadi disimpulkeun ti soal nomor kagenep, nomor ka-7, nomor ka-8 ieu teh materi kaulinan barudak, materi bahasa Sunda kelas 7 semester kahiji. Sok teh ayeuna dihafalkeun kaulinan barudak teh naon wae. Urang lajeng ka soal nomor ka-8. Aya pupujian ya, emut keneh panginten hidep pupujian. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana jeung saterasna. Simpulkeun soalna teh eusi pupujian di luhur nyaeta ngabahas naon? Mangka jawabanana nyaeta ngabahas riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emut keneh pupujian ieu lerasnya eusina ngabahas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka ieu teh jawabanana nyaeta B. Lajeng nomor ka-10. Aya pupujian deui anu lirikna teh nyaeta eling eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat estu kawajiban urang keur di dunya kanggo pibekaleun jaga di akhirat. Sami soalna tangtukeun eusi pupujian di luhur. Mana kira-kira anu pangbenerna? Nah muji syukur, nah riwayat Nabi, nah pepeling, nah ajaran agama.
Mangka isi pupujian ieu leuwih ka ngabahas ngeunaan pepeling. Pepeling teh nasehatnya atanapi keur ngingetan urang supaya migawe amal soleh nyaeta berjamaah sholat. Nomor ke-10, nomor ke-11 masih materi pupujian. Di antara tempat-tempat di luhur, tempat anu sok ngahaleuangkeun nadoman atawa pupujian teh di mana? Sok ayeuna paratoskeun di lemur hidup masing-masing. Kinten-kinten di mana tempat anu masih keneh ngahaleuangkeun nadoman atau pupujian. Mangka jawabanana nyaeta 1 masjid, 2 madrasah. Jawabanana di dieu nyaeta D, nomor 1 jeung nomor 2. Materi ti nomor 8, 10 dugi ka nomor 11 ieu materi ngabahas ngeunaan pupujian. Materi di kelas 7 semester K2. Lajeng ka soal nomor 12 nya. Soal nomor 12. Aya wacana tanapi teks, kamari abdi kantos ngiringan camping pramuka di sakola. Wengi-wengi sadaya anggota pramuka teh ngalaksanakeun jurit malam. Nalika ngalangkung ka kuburan abdi sareng rerencangan teh ngaraos sieun pisan. Mangka aya soal teks pangalaman di luhur teh mangrupa pangalaman anu pikasieun atanapi mataksieun. Ieu jawabanana. Soal nomor 12 mah hidup kudu bisa nangtukeun tema pangalaman teh naha pikareseupeun, pikasediheun, pikabungaheun atanapi pikasieun. Kanggo soal nomor ieu mah nyaeta pengalamanana pikasieun. Tingali kecap sieun dina kalimat terakhir. Ieu materi pangalaman kelas 7 semester K2. Ayeuna urang ninca kana materi salajengna. Nyaeta materi aksara Sunda. Minangkana ieu teh materi pangsesahna pangintennya kanggo hidup dina ujian madrasah. Aya aksara Sunda nomor 13 ku urang teangan. Hartina aksara Sunda nomor 13 teh nyaeta naon? Tingalinya di dieu aya aksara Sunda ca ieu teh nganggo anu koneng nyaeta panghulu dibacana jadi ci. Ieu aya aksara vokal a lajeng ieu aya aksara vokal ma nganggo panghulu deui dibacana mi. Ieu aya aksara vokal sa nganggo pamaeh jadi dibacana sanesa deui tapi s. Mangka harti tina aksara Sunda ieu teh nyaeta Ciamis. Jawabanana nyaeta A. Kanggo soal nomor ke-13. Lajeng ka soal nomor 14. Sami aya soal aksara Sunda di luhur. Hartina nyaeta urang analisis deui. Ieu aya aksara vokal ma ba, aya aksara vokal h, aya aksara vokal sa. Kecap kahiji nyaeta bahasa. Kecap kadua ieu aya aksara vokal sa nganggo panyuku di handap dibaca su. Aya aksara vokalna nganggo pamaeh dibaca n. Teras aya aksara vokal da. Mangka kecap kadua dibacana Sunda. Jawabanana kanggo soal nomor ke-14 nyaeta bahasa Sunda. Terakhirlah kanggo bagian anu ayeuna mah sami nomor 15 aksara Sunda di luhur teh hartina nyaeta tahim aksara angka atau wilangan. Ieu angka 2, ieu angka 0, ieu angka 2, ieu angka 2. Mangka jawabanana nyaeta 2022. Ya. Kanggo soal nomor ke-15. Jadi soal ti nomor 13, 14, 15 mah materina aksara Sunda. Materi bahasa Sunda di kelas 7 semester K2.
mangga dipilari di materina, dihafalkeun deui materina. Sakitu heula panginten video pembahasan soal ujian madrasah tahun 2020. Insyaallah langkung ti 50%. Soal ieu bakal janten deui soal ujian madrasah kanggo hidep tahun ajaran 2022. Mangga disimak, diperhatoskeun sareng dilengkapi deui catatanana, dibaca-baca deui buku catatanana. Insyaallah dilajeng deui ka soal nomor 16. Sakitu heula, hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.